tur kasanggakeun ieu kawi kanggo si Cika Teteh Asti anu ayeuna kaping 7 tepang tahun dulu jeung tepang tahun geulis nyandakeun ieu kawi ti bapaknya. Asti anak bapak nu geulis punden ati geus leubet kuliah geus pinter rejeung calakan najan saka pengalawan tambah kanya sareng kaksa paripurna junjunan bapa nu geulis punden ati Bapak geus peuting sepi ngajempling di ayun-ayun barina di hari Asti anak bapak nu geulis punden ati geus leubet kuliah geus pinter rejeung calakan najan saka pengalawan tambah kanya sareng kaksa paripurna Asti anak bapak
bari ngembang lain perbawa asmara di lain ngeyung tesabong pastinya gak ganti bapaknya ujung tepang tahun ya panjang